Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, patepang deui sareng simkuring Ceris Cecilia dina acara Kilas Warta anu nyajikeun informasi aktual jeung faktual 28 Maret 2020 hiji. Dina waktos ieu, simkuring bade ngaduikeun hiji warta ngeunaan sumebarna virus corona. Pamirsa, akhir tahun 2018 kamari di Wuhan, Cina, aya virus anyar anu loba nyebabkeun manusa-manusa masyarakat di dunia terutamina Cina ngantunkeun. Proses panalung tikang di laboratorium nyatakeun yen virus corona disebabkeun tina pasar lauk di pasar Wuhan, Cina. Faktor utamina tina sato nyaeta kalong anu di Cina dijadikeun tuangeun sadidinten masyarakat Cina. Loba korban jiwa ku ieu virus kacutat kirang langkung parantos kainfeksi 1,5 juta jiwa di sakuliah dunya ieu. Danget ayeuna di Indonesia tos ngalangkungan angka 3.000 kasus positif corona, kacatat 252 jalma tos cager, tapi aya 280 jalma nu ngantunkeun kusabab ieu virus. Kulantaran kitu, pamarentah Indonesia tos nerapkeun sababaraha kabijaksanaan nu kudu dilaksanakeun ku masyarakat pikeun nyegah sumebarna ieu virus. Di antarana PSBB nyaeta pembatasan sosial berskala besar nu tos ngawitan kaping 10 April 2020 kamari dilaksanakeun di Jakarta. Ku kituna, hayu urang bebarengan nyegah sumebarna virus corona ieu ku jalan, di antarana sering ngumbah leungeun make sabun, jaga jarak, ulah ngaayakeun kumpul-kumpul, sareng make masker pami kaluar ti imah. Mung sakitu nu tiasa ku simkuring sampekeun, tepang deui dina acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.